Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sepuh sadayana jamaah pangaosan anu marwiya, alhamdulillah orang sadaya masih tiasanya tapatapang laung patapang wajah paamprok dina ieu tempat dina raraga rutinitas urang nyata setiap nyata malam Jumat, yakni nyata hayakeun nyata pangaosan. Mudah-mudahan nyata kempelna orang dina ieu tempat sing ngajadikeun wasilah sababiyah turunna magfirah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Deui lapoge nyata ngatur nuhunkeun nyata ka para nyata pendukung channel Gilang Official anu parantos nyata nge-like sareng nyata subrekna. Mudah-mudahan nyata ka para pendukung nyata channel Gilang Official ku Gusti Allah nyata sing nyata ditambih-tambih nyata kamuliaanana, sing ditambih-tambih nyata milik rizkina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrari. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi'u fi fadilatis salatil jamaati. Utawi bab kang kaping 9 iku tetep ing dalem mertelakeun keutamaan salat berjamaah. Ayeuna nyata bagian nyata bab anu kasalapan dina nyata keutamaan salat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul nyata parantos wasiat ka kaula, cek nyata Abi Hurairah. Jadi Kanjeng Rasul teh nyata wasiat nyata ka Abi Hurairah. Jadi dina ieu lafaz teh nyata ausani nyata wasiat nyata ka Abi Hurairah, berarti nyata sanes ka Abi Hurairah wungkul, intina mah nyata ka urang sadaya nyata salaku umatna Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul nyata parantos wasiat nyata ka Abi Hurairah radhiyallahu anhu kumaha cenah wasiatna. Ya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala liya Aba Hurairah radhiyallahu anhu sholli as-salatu ma'al jama'ati walau kanat jalisan fa innallaha ta'ala ya'tika bi kulli salatin ma'al jama'ah. Ya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah sholli as-salata ma'al jama'ati. Abi Hurairah sholli as-salata, sholli salat anjeun kabeh, salat anjeun as-salata kana salat beserta berjamaah itu. Walau kanat jalisan sanajan cenahnya tak keayaan anjeun cenah bari diuk salat berjamaah teh. Fa innallaha ta'ala ya'tika bi kulli salatin, maka sanyatana Gusti Allah Subhanahu wa taala ya'tika bi kulli salatin, nyaeta merek Gusti Allah, bakal merek Gusti Allah ka jalma nyata anu daek salat berjamaah. Bikuli salatin dina setiap nyata salat, dina setiap nyata salat berjamaah merek kana naon sawaba khamsi wa isrina, kana nyata ganjaran 25 derajat. Jadi sahabae nyata anu ngalakukeun salat berjamaah maka ganjarana 25 derajat. Dina ieu hadis mah, tapi nyata dina hadis nu sejen mah nyata dicaritakeun 27 derajat. Teras nyata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh deui nyata dina hadis anu sejen. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adlu salatil jamaati ala salati rajulin wahdahu ala salati munfaridin. Ya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu salatil jamaati, hari nyata utamana nyata salat berjamaah ala sholati rajulin atas nyata sholatna lalaki anu nyata hiji. Jadi sholatna nyata utamana nyata sholat berjamaah
bisa nyata ngelehkeun nyata salat anu sorangan ganjaran. Wa fadlu sholati tatoi fil baiti, ari nyata utamana nyata salat nyata sunah teh fil baiti nyata di imah utamana salat nyata sunah mah. Utamana salat sunah eta utamana di imah, tapi nyata salat fardu mah nyata utamana di masjid di musholahnya. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh deui salatul jamaati tabdulu salat al-fadi sab'a wa isrina. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh deui salatul jamaati ari nyata salat berjamaah teh tabdulu salat al-fadi nyata bisa nyata ngukuhakeun. Jadi nyata utamana nyata salat berjamaah teh bisa ngelehkeun nyata salat anu sorangan. Berarti nyata salat nyata berjamaah teh nyata gede ganjaranna tinimbang nyata salat sorangan. Sabaraha tina ganjaranna nyata salat berjamaah sab'a wa isrina darajatan. Nyata 27 darajat. Tadi mah nyata 25, ieu mah nyata 20 tuh 27. Terus nu mana tina nu bener? Kabeh ge bener, nu teu bener mah nu teu salatnya. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh deui afdalu sholawatin indallahi. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu sholawati utamana nyata mang pirang-pirang salat mungguh Gusti Allah Subhanahu wa taala salatu subhi yaumal jum'ati fil jamaah. Tah nyata gede jasa ganjaranana tina ge nyata salat berjamaah teh tina antara nyata salat dohor nepi nyata ka salat subuh. Salat anu 5 waktu mungguh Gusti Allah teh gede ganjaranna teh salatu subhi yaumal jum'ati. Salat berjamaah waktu subuh dina poe Jumat. Gede ganjaranna. Nang teh dibejakeun cenah di dieu sabaraha-sabarahana. Berarti ku gede-gedena nya rahasia. Tapi cek sapalih nyata ulama nyaritakeun nyata saparantosna cenah nyata salat subuh aya deui cenah nyata anu gede ganjaranana nyata summal isya nyata kemudian salat isya cenah nyata gede ganjaranana. Sanggeus salat isya salat naon deui summal asri nyata salat asar. Sanggeus salat asar summal zuhri nyata salat zuhur. Summal maghribi nyata nu terakhir salat maghrib. Salat maghrib nyata diteun nyata dina terakhir. Itulah muncak ranking terakhir. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios deui man sholat sholata subhi fil jamaati summa jalasa yadhkurullah ta'ala hatta tatlu asyamsi. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholat sholata subhi sing saha nyata jalma salat berjamaah salat subuh kemudian nyata saparantosna berjamaah summal jalasa yadhkuru diuk nyata anjeunna teh diuk nyata anjeun ca Kanjeng Rasul teh yadhkurullah taala di dinya nyata zikir ka Gusti Allah hatta tatnu asyamsa sampai nyata mencorongna panon poe kana lahu sitron minan nar wa baro'a minan nar. Kanjeng Rasul sahasanya ta jalma anu ngalakukeun tadi mangka nyata jalma teh nyata sitrun minan nar nyata di halangan nyata tina seuneu neraka wa baro'a minan nar misitu nyata dibebaskeun tina seuneu neraka. Tah lamun cenah urang nyata hayang bebas tina seuneu neraka mangka kudu daek nyata ngalakukeun nu ieu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jamaati tazidu ala salatihi wa adahu khamsan wa isrina darajatan. Ya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jamaati salatna nyata lalaki nyata
berjamaah tazidu ala sholatihi nyata bakal nambahan ka eta jalma wahdahu halna nyata omsan wa isrina nyata 25 derajat. Faida solaha bi ardin palatin mangka bila mana cenah nyata salatna eta lalaki di ardi palatin kalawan cenah nyata salatna nyata dina bumi nyata anu tanpa cai dina bumi anu tanpa cai patama wudu'aha serta nyata nyampurnakeun kana wuduna warukuiha jeung deui nyampurnakeun nyata kana rukuna wasujudiha jeung nyampurnakeun kana sujudna mangka nyata ajal mak nyata anu nyata kos kitu teh balagos salatuhu khamsina darajatan mangka nyata dibalas nyata ku Gusti Allah kangge nyata jalma nyata anu migawe kos kitu teh nyata khamsina nyata 50 derajat teu yang 50 tadi mah nyata 27 cuma naik nyata 50 tapi eta syaratna hiji nyata salatna kudu nyata dina ardin palatin nyata dina bumi tanpa cai maksudna dina bumi tanpa cai teh nyata salat berjamaah gitu nya. Patama terus nyata nyampurnakeun wudu'aha nyampurnakeun kana wuduna tadi teh cak Mang Ebing teh bahwasana cenah nyata syarat sahna wudu berarti nyata orang kudu bener cenah syarat sahna gitu. Syarat sahna wudu kan tadi mesti ceritakan bahwasana cenah syaratna wudu teh aya 10 orang nyata ulang ngalecor tina 10 tadi berarti ulah ngalanggar tina 10 nu tadi berarti kudu ieu katanya. Terus cenah warukuiha jeung deui cenah nyata urang kudu bener tina rukuna. Itu ulah asal tina rukuna itu. Aya syarat-syaratna tina rukuna hanya sujud ge aya syarat-syaratna kayak bakal diceritakeun dina bab-bagan fikih. Lamun urang cenah nyata daek nyata eta daek nyampurnakeun wuduna daek nyata nyampurnakeun wukuna daek nyampurnakeun sujudna mangka dibalas ku Gusti Allah khamsina darajatan 50 derajat gitu nya. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adrakal jamaati sing saha-saha jalma nyata manggihan sing saha-saha jalma nyata manggih al jamaata arba'ina kana nyata berjamaah selama nyata 40 poe ya, berjamaah nyata selama 40 poe berturut-turut kata ballahu lahu baro'atan minan nar mangka nyata dituliskeun ku Gusti Allah lahu baro'atan minan nar pikeun eta jalma dituliskeun naon baro'atan minan nar nyata lubar tina seuneun neraka bebas tina seuneun neraka wa baro'atan minan nifaq jeung deui cenah bebas tina amunapekan lamun cenah urang hayang bebas tina seuneun neraka hayang bebas tina amunapekan mangka nyata urang nyata ngadawamkeun nyata salat berjamaah berturut-turut selama 40 poe kegeh nyata geus ngalakonan 40 poe make kebiasaan gitu. Untuk sholat berjamaah teh asa aya nu katinggaleun kitu nya. Cek hadis anu sejen mah nyaritakeun man sholat arba'ina yauman fil jamaati yadraka takbiratil ula. Tapi cek hadis nu sejen mah nyaritakeun sing saha-saha jalma nyata sholat berjamaah selama nyata 40 poe tapi nyata manehna teh nyata kedah nyata manggihan takbir anu awal jadi ente katinggalun lain masboknya mangka nyata dituliskeun pikeun si jalma baro'atan minan nar wa baro'atan minan nifaq itu bebas tina seuneun neraka bebas tina kemunafikan man sholat barada ini cek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing saha-saha jalma nyata sholat nyata subuh sareng sholat asar berjamaah
dakhalal jannah fi ghairil hisabi, mangka nyata balesan pikeun eta jalma dakhalal jannah nyata asup ka surga bi ghairi hisabi tanpa nyata hisaban. Mau ditanya deui, asup ka surga tah kan dina ieu nage man sholat bardaini gitu nya. Mana baroda kan tiisnya, mana baroda nyata dingin gitu nya. Kunaon cenah nyata Kanjeng Rasul nyarioskeun nyata salat baradaen gitu. Lantaran cek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat nyata subuh jeung salat asar teh ya, waktuna teh ya, antara nyata salat subuh kurang nyata tempo nyata waktu salat subuh teh ya, nyata waktu isu kan tiis gitu. Salat asar nyata waktu salat asar teh ya, nyata dina waktu nyata panon poe nyata rek surup gitu nya. Kapan tiis ya adamnya mentak di aranan ku Kanjeng Rasul nyata salat nyata asar sareng salat subuh nyata salat bardaen gitu. Sahabat nyata jalma gitu rek ngalakukeun cenah nyata salat asar sareng salat subuh berjamaah mangka balasanana nyata dakhalal jannah asup ka surga bi ghairi hisabin tanpa hisaban. Ya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida salatal jamaati sing saha-saha nyata jalma nyata syahida nyaksian itu manggihan salat berjamaah kataballahu lahu dahaban kataballahu lahu mangka nuliskeun Allah taala dahaban warojian isrina hasanatin wa maha anhu isrina sayiatin. Anu nuliskeun Allah taala dahaban nyata halna nyata lempangna mang wahyu tijah modok ka dieu kamu sholah. Tah dituliskeun ku Gusti Allah dina warojian balikna bakal dituliskeun deui ku Gusti Allah. Dituliskeun naon? Asron hasanatin kana 10 kabagusan. Wa maha anhu jeung deui cenah bakal direbur, bakal dihapus asron sayiatin kana nyata 10 kagorengan. Dihapus cenah 10 kagorengan. Terus warofa alahu asro darajatin jeung bakal diangkat cenah nyata 10 darajat. Ya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata li jaril masjidi. Ya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu aya cenah nyata salat bagi nyata tatangga nyata masjid terkecuali nyata salatna di masjid. Sholatal jamaati rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha wal jamaatu rahmatun wal furqatu adabun. Ya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati hari nyata salat berjamaah teh rahmatun nyata rahmat pertolongan rahmat eta pertolongan wahia khairun minad dunya jeung ari cenah nyata rahmat teh khairun nyata kabagusan minad dunya nyata pikeun di dunya. Jadi nyata salat berjamaah teh pertolongan pikeun di dunia gitu. Bukan naon eta pertolongan Gusti Allah gitulah. Seueur pertolongan Gusti Allah mah nya nang teu karasa ku urang gitu. Urang nyata bisa lempang pertolongan ti Gusti Allah. Urang bisa neuleuh nyata pitulung ti Gusti Allah gitu. Urang cenah nyata bisa segala itu menang Gusti Allah itu. Wa ma fiha wal jamaatu rahmatun. Jeung nyata adapun cenah nyata jeung deui cenah nyata wal furqatu adapun jeung adapun cenah nyata jalma anu nyata henteu salat berjamaah anu misahkeun nyata salat berjamaah adabun nyata siksa itu nya. Nah, cek Kanjeng Rasul sholatul jamaati rahmatun. Salat berjamaah teh rahmatun nyata pertolongan.
Wahia khairun minad dunya, adapun jeung deui cenah rahmat teh khairun minad dunya nyaeta kabagusan minad dunya pikeun di dunya. Wa ma fiha wal jama'atu rahmatun wal furqatun adapun cenah jalma nyata anu misahkeun anak berjamaah adabun nyata siksa sakitu panginten tisim abdi kirang langkung nyuhun keur dihapunten pilih bisi cenah nyata aya cenah nyata lapan nyata anu teu akur jeung nyata nahu sorobna hoyong dimaklum sareng dimaaf sareng deui bilih bisi cenah nyata aya cenah surahan nyata anu kurang kaharti hayang nyata dimaklum sareng dimaaf. Akhiru kalam summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.